5, 4, 3, 2, 1. Hai meni asa ini kieu aing sorangan bawa batur we. Sudet kamana eta si papatong jarum. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tah euy. Tungguan teh karek eda omongkeun ku urang teh. Tidak dibulung geus datang. Adenet. Yuk. Geus di mana ari si laing euy? Jalan-jalan. Jalan-jalan si teh pasti mau beunghar wae jeung jalan-jalan boga capek. Ek naon teh jalan-jalan segala rupa? Nah jodoh orang teh. Oh, kieu euy. Jadi maneh teh kukurelingan di dieu teh saukur hayang nangan jodoh. Nuhun Kang, nuhun. Gampang si teh jodoh mah. Hayang nu kumaha bentukna, hayang model nu kumaha si teh. Hah? Ku urang dibere. Rana daek rana. Rana daek rana. Daek. Hah? Daek. Rana. Gelis. Rasa kieu. Tapi karek maot kamari saminggu daek. Ah, kita maut Hah? Maut. Gede ngapal sakeureum maot mah euy. Gampang. Sehari ini. Ieu maneh. Lamun hayang jodoh gampang pisan. Da urang teh apal lain euy. Jodoh berarti cilaka cicaheum cileunyi cikanut eta supir angkot nu nyaho. Jodoh celaka mah Allah Gusti. Oh eta bener. Ayo nah kadinya jojo. Tah eta euy. Nah eta, rek naon teh jojo kadinya? Asyik jadi mengatakan aing itu. Mana sih teh lupa. Mana dicurhat ka aing kita. Jadi berarti supaya hayang jodoh. Heeh. Hayang nu kumaha? Nu menon ekong nu gendut. Nya ka urang. Ya ka urang Ya gitu. halus. Nah bener. Tah ieu majikan urang euy. Calon majikan urang. Calon aing ge. Halo. Karek calon. Sok cari. Bager. Oke. Soleh. Oleh. Solehah. Bukan aing. Mana hayang nu gendut hayang nu begang? Nu gendut. Hah? Nu gendut. Nu gendut? Heeh. Hade pengaragan teh euy. Alus, mana urang teh sok. Mun maneh hayang nu gendut alus pisan. Ini kumaha, alusna kumaha. Jadi lamun maneh boga majikan nu gendut, hiji ku maneh ulah dikaluarkeun imah, ulah kencarkeun. Kunaon? Ulah sana ka warung. Ulah sana keluar ti imah. Dipendem ku maneh di jero imah satahun sakali kaluarkeun mah euy. Tapi juga satu atuh teu menang keluar oge. Pan aing ge can beres ieu teh ngomong teh. Ah, ieu cek aing ge sia mah. Tong rusuhan hirup teh. Ya. Net. Ah, kitu euy sila. Pan sia teh diganyak ge ka aing ge kadukun wae sia. Wae. Maneh hayang nangan jodoh. Nangan nasib sorangan geus riweuh sia. Kieu teh. Ya. Lamun maneh hayang jodoh, maneh kudu ingat tilu hal euy. Ini naon ieu? Hiji, Tiru B. tilu naon? B nu kahiji, maneh kudu berdoa. Lamun geus kadoa geus. Maneh gunakeun B nu kadua, B kedua naon? berikhtiar. Ikhtiar. Ngadoa geus, ikhtiar geus. Can meunang keneh jodoh. Gunakeun maneh rumus nu katilu. Naon ka dulu? Ini Kang Marcai. Hah? Bercermin banget sia teh goreng atawa alus.
Ngaca maksudnya Mas. Oh ngaca. Oh, ada. Lah siapa lu ngomong gitu. Oh, tunggu kan saya tiga boneka Asmor. Oh ngaca. Lain aya we daekeun ka hilir bulu. Ya ini walau apa pikir aing mah. Apa aya loba ka aing mah. Emang oge loba gitu. Loba. Abrigel sia teh. Teh sia teh loba awewe meri sia teh loba kitu. Geus ah. Semuanya kayak pengen terus kan gitu. Sebelum patahan ke mana, ngacak perlu ke mana. Kan mana yang boga awewe. Nenek ini teh kamar cai. Terus si banget. Tan aki susu teula. Jangan. Masuk ke daki soalnya. Ayo jauh teh ke daki ke dia jangot. Oh, anjing. Anjing kan itu. Jangan nang kumaha. Assalamualaikum. Junen. Tuh, pan dikado gelo udah bring-bring ku budak. Aduh. Aing euy. Junen. Dah tapi da teh apa nasib jelema mah. Kajian sunyinya diga kitu. Didegrape rupa teh sabaraha. Teu nyaho ka hayang jelema mah. Ka budak. Keun jam sok ulin ka ditu. Tapi nasib jelema mah urang teu apal. Siapa tahu si Juna teh jual menangna awalna leuwih geulis ti calon urang. Urang kan teu apal. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alianen. Geus menang euy awalna teh. Encan mang mulai kemana-mana nggak saya di dia akan ya dua teh di dia teh. Aing mah kudu kurang kuliling sia teh ningan awewe mah. Cicing cenah kul tuh nyamperkeun. Wah gitu. Oh dia Menang dua hebat ajakan Weh. Tah, ek milih ke mana maneh? Ya. Tinggal milih ke mana? Nafsu menang ku ieu, nganikmat mah eleh ku ieu euy. Gitu. Lain kitu saya tinggal milih ke mana? Orang iya we, bagi orang mah iya we. Gua anu genut cenah. Gua anu genut. Oh, tadi anu genut pada teh. Ada pikiran yang iya nu langsing. Kayak gitu saya gempa anak. Mana teh mikir hayang langsing, sia teh hayang panci. Dia hayang langsing tadi hayang genut enak nu langsing. Hayang mana pek pilih? Iya. Hah? Iya. Iya, mana nu iya? Hayang nu iya. Sia mah hirup teh bimbang tiga beungeut sia mah. Beungeut bimbang, hirup bimbang. Jangan teh bimbang kumaha lieu Iya, ari ka we hirup tong diga tanggal cau sia teh. Betul. Punya jantung tapi tak punya hati. Sia teh hirup gitu teh orang ngali senyum. Si Mail atuh. Harta tahta waria wanita gitu. Waria wanita. Jauh teh. Tinggal ya tuh net euy. Rumah tengah. Ya, kamu. Si Junan bisa ngaca euy. Tinggal ning sia teh ngadah di rangkeun heran. Kideung dia. Ari kitu na kan hebat akang menerima awe dua kitu. Hebat tadi aing mah nyawa mana hebat? Kenapa? Karang babatok sih teh hebat. Babatok na. Ya, cek urang ge ku ikhtiar mah segala rupa oge. Lamun hayang jodoh nu bener, maneh kudu usaha heula nu alus. Teu. Usaha heula, gawe heula, tunjukkeun hayang nu kumaha maneh awe bisa datang sorangan. Tau, urang mah gawe teh nya. Nang gawe teh hese teh nang teh. Hese gawe kenaon? Oh anu hese sato ku ikhtiar nu hese mah nampan guludug sih teh. Hese. Oh anu hese. Mending daek ikhtiar maneh. Jik ikhtiar ka mana gawe manaon, penting hasil keringat kesan diri sorangan euy. Oh, gitu. Gawe heula gampang awe maneh. Nya, aing hayang modal sih teh kuat. Aing ningali beungeut maneh jual mulus ningali beungeut maneh jual mulus. Ada mulai mana naon bade. Lain orang naon beungeut sia diga cubluk. Goblok aing teh. Kita teh ke akang